Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun barudak sadayana, wilujeng enjing, wilujeng patupang deui sareng Bu Nunu di pangajaran basa Sunda. Barudak sadayana kumaha darama? Mudah-mudahan barudak sadayana sing sarehat tur sumanget dina diajarna. Temana nyaeta ngeunaan tentang ngalarapkeun undak usuk basa. Hayu urang sasarengan kawitan pangajaran dinten ieu ku baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bisolihin. Amin. Hayu urang kawitan pangajaran dinten ieu sing semangatnya. Barudak, ayeuna urang diajar basa Sunda ngeunaan ngalarapkeun undak usuk basa. Naon ngalarapkeun undak usuk basa teh? Nyaeta menerapkan aturan atau tata krama dalam berucap. Jadi, Bu Nunu bade masihan terang ka barudak sadayana aya kecap naon wae anu aya di kahidupan sapopoe anu ku urang kedah di praktekeun nya. Sateacana Ibu Nu bade ngabacakeun tujuan pembelajaran dinten ieu. Nyaeta siswa dapat mengidentifikasi ngalarapkeun undak usuk basa. Siswa dapat mengidentifikasi kekecap nu saharti. Tah barudak ayeuna aya hadis of the day. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tah barudak ngalarapkeun undak usuk basa aya di halaman 41. Tah ayeuna teh contona ayanya kalimat neda sareng tuang. Janten neda sareng tuang teh ngabogaan harti anu sarua, tapi peruntukanna bedanya. Ari neda mah kanggo diri sendiri, pami tuang mah kanggo saluhureun atanapi anu langkung tua kitunya ti urang usiana. Abdi nuju neda, bapak mah nuju tuang. Teras nu kaduana mios. Mios teh sami sareng angkatnya. Abdi mios ka sakola, mamah mah angkat ka pasar. Tah janten bedanya. Mios mah kanggo diri sendiri, angkat mah kanggo saluhureun atanapi ka orang tua. Nu katiluna aya wangsul sami sareng mulih. Galih geus wangsul di sakola. Tah pami mulih berarti kedahna ka saluhureun atanapi ka diri sendiri. Coba aya di halaman 40 hijinya. Teras aya oge dongkap sami sareng sumping. Abdi ge nembe dongkap ka sakola. Nu kalimana ka kuping sami sareng kadangu. Di luar ka kuping suara murid-murid meuni recet. Tah ayeuna masih keneh nomor halaman 40 hiji. Nyanggem teh hartosna sami sareng sasawuran. Abdi nyanggem ka bu guru bade ka jamban. Aya udur sami sareng teu damang. Kamari abdi teu sakola margi udur. Teu damangnya udur teh. Tah ayeuna coba barudak dibuka halaman 42. Di dieu oge sami nya aya kecap anu ngabogaan harti nu sami. Bentena ari rorompok mah bahasa kanggo diri nyarira atanapi bahasana telemesnya pami bumi mah lemes. Tah aya rorompok sami sareng bumi, mondok sami sareng kulem, katinggal sami sareng katingali, ngabantun sami sareng nyandak, meser sami sareng ngagaleuh, leungeun sami sareng panangan. Tah di halaman 42 sareng 43 aya kekecap nu saharti. Nyaeta sami ya, kalimat nu ngabogaan harti nu sarua. Aya kecap naon wae? Aya kecap enggon. Enggon sami sareng pangkeng. Pajri keur sare tibra di enggon. Teras aya ngawadang teh dahar
berang. Tak dahar berangnya. Teras oge aya di dieu sasarap. Sasarap sami sareng dahar isuk-isuk. Nabila mah sasarapna cukup ku roti jeung susu. Tibra aya tibra teh sami sareng ngagebra. Bakat ku capeun Deni kasarean mani tibra. Halabhab sami sareng hanaang. Mani asa halabhab kieu teu kuat hayang nginum. Bodo sami sareng belet. Jalma bodo sok pada ngageuhgeuykeun jeung ngaheureuykeun. Tah barudak ayanya di halaman 43 nya ieu. Nu halaman 44 na oge aya kecap leleda atau kaleked. Jalma nu sok leleda mah sok pada naringgalkeun. Aya kecap ngewa sami sareng ceceb. Kajalma harak mah rea nu mika ngewa. Teras oge aya kecap harak sami sareng jail. Poma ulah jadi jalma harak. Tah berarti kita gak boleh jadi anak yang jail ya barudak. Jadi harus memiliki sikap yang baik dan santun. Nu halaman 45 na masih keneh ayanya di dieu tuhu sami sareng ngagugu. Urang teh kudu tuhu kana papagah guru. Bengal sami sareng bontongor. Murid bengal mah tara aya nu ngabaturan. Bengal teh bandel ya kalau bahasa Indonesianya. Teras tuluy sami sareng terus. Sanggeus bubar sakola ranu mah sok tuluy ka uwana gitu. Tah barudak ayeuna ibu bade masihan pancen kanggo barudak anu di bumi sadayana. Nyaeta kerjakeun soal halaman 41. Nomor 1 dugi ka 5. Tah sesana berarti tiasa dibaca-baca oge. Da gampilnya tinggal disalin ieu mah. Kecapna nu luhur tos aya disalin ka kecap anu dihandapna. Janten dikerjakeun sapertos contoh. Sakitu wae nya barudak pangajaran bahasa Sunda dinten ieu. Tong hilapkeun tugasna dikintun ka Ibu Nunu. Hatur nuhun. Alhamdulillah pengajaran dinten ieu parantos rengse. Tong hilap pancena dikerjakeunnya barudak sadayana. Tong hilap dikintun atanapi dikirim ka Ibu Nunu. Ibu Nunu antos hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.